Rahim qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Wa makna asyhadu alla ilaha illallahu aya jeung ari maknana lapad asyhadu alla ilaha illallah anta lama eta kana yen nganyahokeun anjeun wata takida jeung nekadkeun anjeun watu mina jeung ngimankeun anjeun watu saddiko jeung ngabenerkeun anjeun Allah ma'buda kana yen teu aya anu diibadahan bihakin kalawan sabenerna fil wujudi dina ayana illallahu angin Gusti Allah. Jadi isina asyhadu alla ilaha illallah teh tina ieu mah terdiri kana opat gitu. Anu kahiji kumaha nyaho gitu. Anu kadua kumaha nekadkeun. Anu katilu ngimankeun atawa ngayakinkeun, anu kaopat ngabenerkeun. Ngabenerkeun nganyahokeun atawa ngayakinkeun jeung nekadkeun kana naon eta kana saenyana teu aya deui pangeran anu wajib diibadahan gitu kalawan sabenerna angin Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nyaho hungkul misalnya nyaho bahwa oh Gusti Allah nu wajib disembah tapi dina hatina teu nekadkeun atawa dina hatena teh nekadkeun ngan kurang yakin gitu. Maka kumaha yang teu sah asyhadu alla ilaha illallah kudu nyaho heula kudu nekadkeun kudu ngayakinkeun jeung ngabenerkeun. Sifatna Allah Subhanahu wa taala nyaeta al-wahidu anu maha sahiji, al-ahadu tur maha esa. Sebenarnya wahid jeung ahad dasarwakeun hiji. Al-wahidu anu maha sahiji, al-ahadu tur maha esa, al-awwalu tur anu maha mimiti, al-qadimu tur anu maha heubeul. Maksudna heubeul teh teu aya mimitina. Jadi Gusti Allah teh qadim yang bisa diartian anu mimiti sarua jeung awal, tapi qadim mah haratina teh teu aya kawit Allah Subhanahu wa taala. Gusti Allah teu aya nu mimiti, teu aya kawitanana gitu. Seperti misalnya nu datang ka dieu anu awal sa misalnya teh itok anu awal ka dieu. Tapi awalna teh teu qadim. Gitu. Sabab da katarapan heuh teu mimiti teh karena dibandingkan jeung anu kadua gitu. Pokona qadim teh naon nu teu aya kawitanana. Jadi iraha aya itok mah eta itok teh nu mimiti ka dieu teh ngan aya mimitina ti jam sabaraha 7:30 gitu, jam 8 teh mah aya waktuna kakurung ku waktu mimitina teh. Ari Gusti Allah Subhanahu wa taala mah mimitina teh teu kakurung ka waktu. Jadi bahasana oge teu aya kawitan, teu aya Gusti Allah anu mimiti teu aya kawitana. Jadi mimiti teh ti jam sabaraha ka dieuna aya pan urang mah. Turina al-hayyu tur anu maha hirup, al-qayyumu tur anu maha jumeneng, al-baqi tur anu maha langgeng, ad-daimu tur anu salawasna. Sami keneh baqi daim langgeng gitu. Baqi mah artina naon teu aya tungtung.
baki mah teu aya tungtungna itu. Langgeng nu teu aya tungtung. Tuluna al khaliqu tur anu nyiptakeun. Ar-raziqu tapi aya mesti balik alifna itu lain ar-razaku tapi ar-raziqu ro alif zai qaf gitu. Ar-raziqu tur anu ngarizkian. Al-alimu tur anu maha uninga. Al-qadiru tur anu maha kawasa. Al-fa'alu tur anu midamal. 5 kana perkara yuridu anu ngerasakeun Allah kana itu perkara. Tegas nama ari perkara saha anu ngerasakeun saha Allahu Gusti Allah kana maka aya itu perkara. Wama jeung ari perkara lam yasa anu henteu ngerasakeun Allah lam yakun maka henteu aya itu perkara. Wala haula jeung henteu aya daya upaya. Wala quwata sareng henteu aya kakuatan illa billahi angin ku pitulung Allah al-ali anu maha luhur al-adimi tur anu maha agung. Oke, seterusnya sifatna Gusti Allah Subhanahu wa taala mausupun tur anu kasipatan. Bikulli kamalin kusakur atau sakur kasampurnaan. Munajjahun tur anu suci an kulli naksin tina sakur kakurangan. Laisa henteu aya kamislihi samisal Allah sayun hiji perkara. Wa huwa sareng ari Gusti Allah as-sami'u eta anu maha ngadangu al-basiru tur anu maha ninggal. Wa huwa maka ari Gusti Allah al-qadimu eta anu maha heubeul maksudna teu aya mimitina. Wa majeng ari perkara siwahu anu salian Allah hadisun eta anyar. Wa huwa sareng ari Gusti Allah al-khaliqu eta anu nyiptakeun. Wa ma jeung ari perkara siwahu anu salian Allah makhlukun eta makhluk atawa anu diciptakeun. Wa kalamuhu sareng ari dawuhan Allah qadimun eta qadim asa iri sifatihi saperti sakakarina pirang-pirang sifatna Allah. Li'annahu karena sanyanyana Allah subhanahu maha suci Allah mubayinun eta anu nyulayaan atau anu ngabedaan li jami'il makhlukati kasakabeh pirang-pirang makhluk bizati dina zatna wasifati jeung dina pirang-pirang sifatna wal af'ali jeung dina pirang-pirang pada melanana.
Subhanahu maha suci Allah wa ta'ala sarang maha luhur Allah amma tina perkara yaqulu anu ngucap saha adzalimuna jalma-jalma anu dolim. Uluan halna maha luhur kabiron tur maha agung. Taya teh tinu diterangkeun tadi ti mimiti wa makna asyhadu alla ilaha tepikeun kanu bieu terakhir ieu teh anu disebut i'tiqadi ijmali gitu. Patekadan anu bangsa ijmali, anu bangsa umum gitu. Maksudna bangsa umum teh orang secara umum gitu. Orang kudu nekadkeun anu sapernu tadi. Jadi eta teh patekadan anu bangsa ijmali. Tangke aya patekadan anu bangsa tafsili terperinci. Taya mah pokona orang ngayakinkeun we bahwa Gusti Allah Subhanahu wa taala teh maha sahiji, bahwa Gusti Allah Subhanahu wa taala teh anu heubeul nu hirup terus ka sifat-sifatna Gusti Allah Subhanahu wa taala. Taya teh disebutkeun patekadan anu bangsa ijmali. Ke patekadan nu bangsa tafsili mah urang kumaha sabadana urang nekadkeun jeung nganyahokeun atawa patekadana teh timbul tina dalil-dalil anu pasti gitu. Cing naon cirina atawa dalilna Gusti Allah Subhanahu wa taala maha sahiji, naon dalilna Gusti Allah Subhanahu wa taala maha kawasa gitu nya. Tah eta mah ke patekadan bangsa tafsili gitu. Tah urang cukup keur ieu gitu nya. Ngan diperselisihkeun keimanan jalma anu saukur boga patekadan ijmali. Cek sapalih ulama sah cenah naon gitu nya. Cek sapalih ulama henteu sah cenah imana. Cek sapalihna di ulama eta nya sah imana keur jalma anu teu bisa mikir gitu. Anu hese we mikir teh. Tetapi cenah teu sah jalma lamun di mana-mana eta jalma teh memungkinkan jang mikir. Jadi mikira naon teh yang tapakur gitu, yang tapak. Cuman ya keur urang mah cukup we gitu ya. Nganyahokeun bahwa Gusti Allah Subhanahu wa taala teh saperti anu dicarioskeun tadi. Eta sapalihna geus sapalihna deui nya urang nekadkeun atawa ngayakinkeun ngabenerkeun gitu. Bahwa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusanana terus gitu. Jadi eta sawarehna tayana nu sawarehna deui setengahna tadi setengahna patekadan anu bangsa ijmali gitu. Ayeuna